Nyobaan ngadamel TikTok atawa citruk anu ayeuna teh nuju viral dina TikTok nganggo resep asal-asalan duka tah engkin hasilna enak atana henteu mah. Muhun nyaeta da liwat wae dina FYP teh dina si TikTok dina si biru nyaeta aya wae si citruk teh. Ari saur teh aing Garut mah ieu teh namina TikTok, ari nu sanes mah nyebutna teh citruk. Tah ieu oge abdi ngadamel resepna duka tinu mana nya pamirsa soalna seueur pisan pilihanana teh jadi entos we asal-asalna we pokona mah. Ieu abdi ngadamelna acina 1/2 kilo ditambihan ku tadigu tadi teh 2 sendok lanjut we dibanjur ku cai anu ngagogolak. Kanggo bumbu nama abdi tadi kul nganggo uyah hungkul sareng kaldu. Jadi henteu aneh-aneh kitu bumbuna mah tah ieu teh diaduk-aduk dugikeun ka becampur merata. Da kulantaran ku sendok mah hesenya pamirsa jadi we nganggo panangan tapi ieu teh panas geuninganannya. Ulah nyebutkeun geuleuh da ieu teh entos cuci tangannya pamirsa tuh geuninganan entos kalis we ayeuna mah urang cobaan geura urang ajaran. Dicanda ku abdi teh sacomotnya sageung sukro terus digorolong-gorolong kitu nganggo panangan. Ningali dina tutorial mah geuning langsung dilebetkeun kana minyak tiisnya tapi abdi mah aku kieu we dikumpulkeun we heula dina baskom. Tadi di oge abdi dibantuan ku si Hana hoyong nyobaan saurnana teh cenah hoyong mantuan nya atuh we nya aya nu mantuan mah bari jeung ieu teh tibang heureuy hungkul oge. Tapi da leuheung sae keneh kos kieu nya jadi budak teh katingali aya di payuneun da nyaeta si Hana teh ayeuna mah nuju resep ameng di luar wae nyaeta teu kaopan tomolongo. Da meureunana jadi tos apal ulin matakan teu betah di bumi teh. Tuh geuningan teh lami oge beres sadayana nya pamirsa kenging sabaskom kos kieu nya aya di dina baskom anu hiji deui ku abdi teh dipisahkeun. Muhun ieu teh caritanana mah bade dipisahkeun kitu ngagorengna teh bade 2 kateleun anu katel alit sareng katel rada ageung. Tapi pas dicobaan geuninganan nya pamirsa henteu cekap ieu teh anger we kudu 3 kalieun. Tah ieu oge ngagorengna dina seuneu anu alit pisan asa kuleuk-leuk. Tapi da pami di ageungan mah seuneuna sieun ngabeletus kitu nya pamirsa matakan urutan batur da saurana teh kedah ngagorengna teh dina seuneu anu alit. Tapi da ieu teh ngagorengna ge teu lami nya pamirsa tos asak we ning tuh tanu ieu mah ku abdi dibanjuran masako we hungkul kanggo si Hana bilihna hoyongeun. Nah katel nu hiji deui oge tos asak lanjut abdi teh ngagoreng daun jeruk kanggo bumbuna. Tah si daun jerukna teh ku abdi bade direndos tapi samemeh ngarendos daun jeruk abdi bade ngarendos heula bawang bodas sareng cikur. Jadi bumbuna teh ieu teh jadi ala-ala seblak kitu nya pamirsa pokona mah kos kieu we pokona mah. Nya eta da ari nuturkeun resep masuk bangga kitu nya jadi ieu mah kos kieu we saaya-aya tah si bumbuna teh tos digorengkeun ku abdi teh dugikeun ka garingnya pamirsa dilebetkeun we si daun jerukna kenging ngarendos teh. Kanggo ladana mah nganggo bon cabe supaya praktisnya pamirsa supaya henteu lada teh nganggo nage sabungkus ditambihan we tadi teh ku kaldu. Bumbuna tos bercampur mah ku abdi teh digebruskeun we si citrukna teh lanjut we digalo-galo. Tah ieu teh caritana entos merata nya pamirsa coba geura ayeuna mah urang cobaan. Kanggo rasana mah entos pas ieu teh nya pamirsa gurihna seungit jerukna sareng rasa cikurna oge tos karasanya. Cuman ieu teh dina teksturna emang rada ngabeletuk ieu teh nya pamirsa matakan disebut citruk oge kitu meureunan. Tapi ieu teh bari